Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi laila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa amma ba'du. Puji urang panjatkeun kajat Allah anu maha suci, anu parantos nyiptakeun langit anu dihias ku bintang, zayyana sama abil kawakib, nyiptakeun bumi anu dihias ku tatangkalan, zayyanal ardo bil asjar, nyiptakeun lautan anu dihias ku ombak, zayyanal bahro bil amwaj, menghias Ka'bah Baitullah dengan ayana masjid-masjid, zayyanal Ka'bah bil masajid. Mudah-mudahan masjid Baitur Rahman bagian daripada hiasan Ka'bah Baitullah. Amin ya robbal. Salawat salam mudah-mudahan tercurah keharibaan alam Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluarga, sahabat, tabiin, atba tabiin ila yaumil qiyamah. Nu mulya para kiai, para kasepuhan, para tokoh masyarakat wilayah Rajeg Kulon, termasuk aya jelema nu pangkolot-kolotna anu lain urang Rajeg Kulon, lain urang bumi nya nama urang planet Mars, buukna putih kabeh, awakna geus pareo, ceulina bolot, tapi bobogaan nama nu geus teu asing deui, Kiai Haji Supendi BF. Naon eta BF? Buya Fendi. Bih, hayang disebut Abuya. Ieu cocokan guru urang Al-Magfurlah. Cocokan terus be kukula unggal ka mana be dibawa diedarkeun sugan laku, ternyata datang ka kuari encan laku keneh. Teu ieu mah beus aya urang Rajeg Kulon kula teh endeuh nyalabarkeun be. Ieu adalah duda kolot. Naon pangaranna duda kolot? Dulot.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makhluk Allah aya anu disebut binatang, jelas. Hewan kebo nyaho teu kebo, embe nyaho, anjing nyaho. Kumaha suara anjing? Ih, iya deh gogogan. Iya anjing naik ke panggung berarti. Itu beres. Nyana mah hewan binatang ku Allah diciptakan sebagai makhluk hina. Mantakan ulah aneh. Embe teu bogaeun imah, paling ge disebut kandang embe. Kotok teu bogaeun imah, kandang. Aya eueuh urang lamun balanja ka material bareng jeung embe balanja. Aya eueuh. Salama pembangunan Masjid Baitur Rahman aya eueuh embe balanja ka material jang masjid aya eueuh. Embe milu ngadu ngabantuan ngabangun masjid aya eueuh. Embe nyumbang jang masjid aya eueuh. Jelas. Atawa nyeun kue bala-bala. Woi be keur naon ngagoreng bala-bala. Jang kemana? Gotong royong Masjid Baitur Rahman aya weh. Pantes henteu embe teu nyumbang, teu ilu digawe, teu ilu mikiran, pantes henteu? Pantes. Kunaon? Makhluk hina, binatang, jelas. Tapi alhamdulillah di lingkungan ieu teh ya Rajeg Kulon masyaallah eueuh nu jadi embe. Kabeh jelema, jelas. Lamun di lingkungan Rajeg Kulon aya nu henteu ilu ngabantuan masjid, aya anu henteu ilu babantu, aya anu henteu ilu mikiran jeung sajabana, berarti sarua jeung naon? Ih seuri deui. Ulah-ulah ieu rada embe kabeh. Insyaallah jelema tapi rada bau embe. Alhamdulillah kabeh jadara di jelema kabeh mikiran masjid sehingga buktina di malam ieu masjid diresmikeun. Andai kata masyarakat Rajeg Kulon teu memikirkan karena pembangunan masjid moal terwujud pembangunan masjid ieu, jelas. Ialah bukti sebagai kami manusia anu insyaallah jaga di Rabbul Jalil kami siap untuk dipuji ku para malaikat, siap kami teu izin kapanggih ke jeung para ahli Allah karena di kampung kami terwujud pembangunan Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah, jelas. Berarti mulai sengit deui kuari jelema deui kuari mah ieu geus ngawujud masjid. Masya Allah. Yuk orang perhatikan kuari. Kira-kira kotok ketika aya ajan masjid aya henteu nu ilu berjamaah ka dieu? Embe milu henteu berjamaah? Bebek aya eueuh? Pantes henteu kotok teu salat, embe teu salat, bebek teu salat, pantes henteu? Pantes. Kunaon? Makhluk hina, binatang. Andai kata berkumandang di Masjid Baitur Rahman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aya nu henteu salat ka masjid, berarti sarua jeung naon? Mulai jadi embe deui. Mulai
aya anu komat teu milu ieu teh sarua jeung naon eta sarua jeung kotok berarti ya Allah cak ibu-ibu aduh kiai salaki kula nu tilok salat mah berarti salaki ibu naon eta embe kotok uyuhan daek ditumpakan ku kotok ya Allah Gusti nu agung cak ibu-ibu aduh anak kula eta mah atuh kunaon boga anak kotok berarti yuk urang rapihkeun seuna jadi manusia ulah seuna jadi kotok ulah seuna jadi bebek ulah seuna jadi seuna jadi manusia anu mulia menurut Allah Subhanahu wa taala geus dianugerahkeun ku Allah ialah hadiah ti Allah masjid jame Baitur Rahman anu insyaallah kami warga daripada Rajab Kulon siap untuk menjadi manusia siap untuk mentakmirkeun masjid ngaramekeun masjid melalui salat berjamaah insya jelas endek kira-kira lobaan embe apa lobaan jelema pan embe ya Allah ya Rabbi bahkan Allah mendesain ayat makhluk nu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala di samping hina cilaka bakalna saha setan iblis genderuwo insyaallah eueuh di dieu mah insyaallah eueuh tandana nu jadi setan nyana mah ieu wiridana tukang main selot bae aya weh ji setan malulu berarti tuh cak ibu-ibu pun salaki kula eta ya Allah gaji beak datang ka imah-imah beak datang ka pamajikan digadekeun Gusti nu agung lamun lain setan naon coba eta mudah-mudahan dengan aya hikmahna masjid di dieu teh ya eueuh anu main selot amin ya robbal masya Allah aya keneh kiai ieu teh anu ngaran setan aya nu mana anu pagaweana osok nyokotan Bang Emok tah cak salakina bikang kula eta ya Allah ya Rabbi masya Allah hadirin wal hadirat rahimakumullah betapa tokoh-tokoh urang di dieu masya Allah para ustad para kiai para tokoh-tokoh berjibaku membangun masjid ialah kabeh babarengan supaya kembali menjadi manusia insyaallah diridhoan Allah Subhanahu wa taala masya Allah ketika jadi manusia aya nu diistimewakeun ku Allah mudah-mudahan jara diistimewa di dia amin aya jelema nu diistimewakeun ku Allah tuh Syekh Agung Asnawi nya nama bisa lempang di luhur cai napak sancang lempang di luhur cai di laut teh lempang set masya Allah coba jajal Haji Pendi ulah seuna di laut lempang di dia tah heula di kali naon di kali kukun dirinya ulah waka sakabeh suku heula Haji Pendi suku katuhu be heula tek bareng dijajal mebes angkat deui jajal kuari suku kenca set mebes deui kakarak sakaligus Haji Pendi kabeh dua-duana lep kelem
menang sajam diumumkan di Masjid Baitur Rahman, innalillahi Mama Supendi pae. Ya Allah ya Robi, tuh kok beda kejeng Syekh Agung. Syekh Agung mah bisa lempang di luhur cai di laut, bahkan terjadi tsunami nu sangat luar biasa. Pokhara di dia baheula teh di Tanjung Kayut tsunami baheula zaman kolot urang baheula ngajaroak kabeh di dia di ugal lembur teh ngagegerokeun Syekh Agung, ya Syekh Agung, ya Syekh Agung. Jol datang Syekh Agung, Masya Allah make sorban doang di terus be di naon lain diamparkeun digibas-gibas ke cak Syekh Agung mandag cai mandag reg we eureun mantak ulah aneh di dia aya lembur mandag aya weh tah eta lembur mandag teh ya urut nangtungna Syekh Agung Asnawi ketika terjadi tsunami melalui sorban mandag reg eureun cai. Masya Allah jajal tsunami Haji Pendi langsung pakai sorban mandag paeh jangan ngerebok kunaon anu mantak beda sebab Syekh Agung mah Masya Allah lamun ningali awewe perem tunduk teh ari Haji Pendi manggih rangda disuitan kunya nama tuh jelas kan atau iya mah setan berarti ya Allah gaul ya baik istimewa kan ya Allah aya kene nu dibere istimewa ku Allah aya tuh di Garut aya ieu teh ya gunung Haruman di dinya teh aya Syekh Ja'far Shadiq Masya Allah eta teh adina Syekh Pamijahan Syekh Muhi Pamijahan aya nu pernah jarahan teh ka ditu. Alhamdulillah mudah-mudahan be urang dinasibkeun bisa jarah ka para wali amin. Bisa jarah ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya robbal alamin. Ya Allah Syekh Ja'far Shadiq ngagerokeun muridna jang kadieu aya naon guru anterkeun nya ieu bakakak ka ditu kakak Ki Muhi Syekh Muhi ka ditu kakak kaula cak muridna mana bakakakna guru ya ternyata ya teh kotok masih hirup keneh kongkorongok ditepak doang ku Syekh Ja'far Shadiq teh ditepak doang kotok jadi bakakak langsung harita keneh ngebul. Masya Allah langsung asak langsung jadi bakakak. Coba jajal Haji Pendi lamun bisa kos gitu hebat atau kotok tetangga BAKB ditepakan bekunyana jadi bakakak terus akhirnya jadi tukang kotoknya. Ya Allah ya Rabbi ditepak doang muridna kaget luar biasa ngegeter-geter cak muridna hebat amat guru bawa los kali itu kakak kaula Masya Allah dibawa ku muridna teh ka Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Waalaikumsalam. Di mana jang? Kula ti Garut ieu teh aya hadiah ti Syekh Ja'far Shadiq. Oh barang dideuleu teh cak kakakna Syekh Muhi jang bejakeun ka adik kula lamun ngiriman kotok nu asak ulah nu ata kanyawan cak muridna ikan bakakak asak ditepak doang ku Syekh Muhi set be hirup deui kongkorong hebat gue eta. Masya Allah jajal Haji Pendi lamun aya nu ngiriman bakakak kos kitu moal nyaun nya nama
atau geus bae langsung dikeremus karak disungut hirup. Ya Allah ya Rabbi nyaun Masya Allah badai kan itu dibawa deui hebat luar biasa mantakan ulah aneh ketika kiai-kiai para wali diberi keistimewaan ku Allah Subhanahu wa taala sakitu luar biasa na bisa lempang di luhur cai bisa ngereunkeun tsunami bisa ieu teh kotok hirup jadi bakakak dihirupkeun deui Masya Allah makhluk Allah seorang ulama seorang kiai anu diberi keistimewaan atuh komo junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam manusia teragung manusia terhebat abdalul makhlukat abdalul maujudat ulah aneh andai kata diberi istimewa ku Allah bisa lempang sakicep ti Masjid Haram ke Masjid Aqsa sakicep ti Aqsa ka luhur langit ulah aneh sebab tuh kiai-kiai bage loba nu diberi istimewa jelas teu kudu jauh-jauh Haji Pendi bagi istimewa luar biasa kunaon Masya Allah ya keistimewaan Haji Pendi unggal nanya rangda nu mana bae nyiduhan jelas puasa karena culak cilik kan kurang pati laku berarti Masya Allah aya keneh kiai nu istimewa aya Pangeran Sultan Hasanuddin Banten baheula keur leutikna ieu ngaranna Pangeran Sabakingking leutik keneh cet barang gede umur 12 tahunan cak mana Sabakingking hop kaditu siaran bapak siaran bapak sia ma kos kumaha bapak kaula teh karena tileletik ditinggalkeun cak mana bapak anjeun makase kulitna putih lain cara nu digigireun kula kasep awewe nu mana be ningali pasti raresepeun Masya Allah kababayang lantaran kasep kulitna putih jeung sajabana ari nu digigireun kula mah ya Allah nu neuleu kabeh teu resep kabeh ih lamun awewe atawa lalaki keur lapar neuleu Syekh Sarip Masya Allah sebuh kadadaku naon neuleu ku kasepna bege sebuh ya Allah iya di dia pada kabeh geus dalalahar kabeh dari Haji Pendi lapar tandana bagus istimewa luar biasa datang kapanggih lah jeung Syekh Sarip cak Syekh Sarip di mana jang kaula ti ujung kulon naon nyiaran bapak saha bapak maneh cak mak ngaranna Syarif Hidayatullah kos kumaha dadag pangadagna percis menurut mak teh percis kos bapak cak saya Syarif ulah gampang-gampang ngaku ieu teh maneh anak kaula ye tipikal anak kaula anu bisa ngabangun masjid sapeuting Masya Allah Pangeran Sabakingking balik akhirna tanya deh ku mana cang kumaha kapanggih bapak teu jelas mah pan teu jelas atuh kapanggih namangan teu ngaku ieu teh kudu ngabangun masjid sapeuting kakarak di aku Masya Allah akhirna cak makna geus jieun masjid sapeuting langsung anggeus harita keneh langsung azan subuh as-salatu khairum minan naum dijawab ku Syekh Sarif di ditu di Cirebon sodakta wa barirta wa sodako Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam begitu la ilaha illallah jelag Syekh Sarif langsung aya di dinya Masya Allah
ka Banten mantak cak Syekh Sarip hai sabakingking anceun ayeuna dibere ngaran ku kaula Hasanuddin sahabae di Banten anu membangun masjid ieu adalah dulur anjeun sahabae di Banten di wilayah Banten anu membangun masjid adalah ialah anak kaula maka ialah di malam ayeuna bukti insyaallah masyarakat kampung Rajag Kulon ia adalah bagian daripada saudara Sultan Hasanuddin Banten amin alhamdulillah insyaallah ngajadi anak Maula Syekh Sarip Hidayatullah amin ya robbal alamin mantakan geus ke iraha bae berangkat ke Banten jarah ka ditu geus teu kudu asa-asa ngomong be langsung kakak kula ti Rajag ya paling ngecek Sultan si adi ti mana ieu insyaallah di aku lantaran ialah bagian daripada doa Maulana Hasanuddin jeung Syekh Sarip Hidayatullah alhamdulillah mantakan insyaallah jaga urang kapanggih ke jeung Maulana Hasanuddin teu perlu nunduk urang kembali santai wahai Maulana Hasanuddin kau telah membangun masjid kami pun warga Rajag Kulon telah membangun masjid Baitur Rahman alhamdulillah kapanggih urang jeung Syekh Sarip Hidayatullah urang teu perlu menunduk bangga urang wahai Syekh Sarip Hidayatullah kami pun telah membangun masjid Baitur Rahman di kampung kami Rajag Kulon alhamdulillah insyaallah urang terus dibawa sampai katua Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baheula Kangjeng Rasul membangun Masjid Kuba urang pun ngomong wahai baginda kau dulu telah membangun Masjid Kuba kami pun masyarakat Rajag Kulon telah membangun Masjid Baitur Rahman alhamdulillah mudah-mudahan di malam ieu para wali-wali Allah menyaksikan urang kabehan amin mudah-mudahan disaksikan ku junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad amin mudah-mudahan seluruh para malaikat menyaksikan betapa luar biasa insyaallah masjid ieu hurung sampai ka langit amin ya Allah ya Rabbal alamin hadirin wal hadirat rahimakumullah tinggal urang bersyukur melalui yuk isi masjid ieu bersyukur dengan urang jadi umat Kangjeng Nabi lantaran istimewa anu sangat luar biasa ketika dimerajkeun Kangjeng sanggeusna dibere kewajiban salat dialoglah Kangjeng di Sidratil Muntaha jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala cak Allah junjunan hop geramenta naon be pasti anjeun dibere ayeuna Masya Allah cak Kangjeng ya Allah umat kaula bisi ngalaksanakeun dosa dalam keadaan poho atawa aya kasalahan-kasalahan hampurakeun Gusti maka harita langsung Allah ngajelaskeun seluruh umat anjeun pasti dihampura alhamdulillah Masya Allah tuh Rabbana ya Allah cak Kangjeng Rasul ieu tia hampurakeun innasina au akhtana cak Allah ya geus ditarima maka urang bersyukur alhamdulillah baheula kerteg di jero hate naon bae kerteg kagorengan disiksa ku Allah Subhanahu wa taala tapi umat Kangjeng Rasul mah ieu moal disiksa Haji Pendi heuy nyanang ngahayal cak Haji Pendi aya rangda nu ngaran Maimunah laju dibawa ku Haji Pendi hayalan doang dibawa ka imah kosong laju dicekel-cekel naonna S2 naon eta S2 astagfirullah aki-aki pas sehat nyebut eta heran tuh barang prak ya Allah cak Haji Pendi horenganan ieu mah nganukur ngahayal doang moal dina naonkeun dosa teu
daek mah los ngahayal. Masya Allah. Tapi lamun dilaksanakan kakarak dosa. Tapi umat baheula mah ngahayal doang langsung disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Iyalah keuntungan orang sebagai umat Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ieu urang kembali bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Istimewa nuku Allah dibere ialah dina suratul Baqarah anu akhir baca ieu bakal dibere kaistimewaan anu sangat. Amanar Rasul timulai amanar Rasul apa teh Pendi? Coba ya segala nggak mau sombong nya baca bismillah memeh sare 20 hiji kali. Kemudian maca palak binas sakali-sakali, laju maca ayat kursi sakali, dilanjutkan ku tungtung suratul Baqarah anu biasa orang sok dibaca dina riungan nya apal henteu dari dulu tek dek sare baca eta insya Allah hikmahna hiji bakal dibere berkah hirup urang. Mudah-mudahan be urang dibere berkah. Lain awak urang doang, keluarga urang dibere berkah. Amin ya robbal. Insya Allah dijauhkeun tina mara bahaya, dijauhkeun tina berbagai fitnah. Itulah hikmah diantarana jeung dimahmurkeun rizki nu diridoan ku Allah Subhanahu wa taala. Mantakan teu kudu loba wiridana naon eta bedek sare baca nu eta bismillah 20 hiji kali, palak binas, ayat kursi sakali jeung akhir daripada suratul Baqarah nya tak kukula diijazahkeun. Mudah-mudahan kabehan menang keberkahan. Ajaztukum. Alhamdulillahirabbil alamin. Dicukupkeun sakieu mau izoh ti kaula, mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan aya barokahna. Kauntungan urang tinggal yuk urang eusi dina jero kahirupan melalui syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Nambahan tadi Bapak Lurah nyata ngomongkeun tentang urang bakal aya pesta demokrasi nya ieu urang geus dewasa kabeh bahwa hop dek milih nu mana bae bebas. Ieu adalah demokrasi. Nu penting ulah aya perpecahan antara urang, ulah aya perbedaan keributan antara urang, antara salaki jeung pamajikan, antara jeung tatangga jeung dulur, kejeng para ustad jeung para kiai. Sanajan beda pilihan tetap urang ieu urang cekelan ajaran Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebersamaan anu selalu ialah diajarkan dina salat berjamaah, urang selalu aya dina kebersamaan. Mudah-mudahan urang kabihan aya dina kebersamaan. Amin. Ngahiji urang kuari di alam dunia, insyaallah di alam akhirat urang babarengan. Kapanggih engke jaga di sorga jeung para guru-guru urang, kapanggih engke jaga di sorga jeung para wali-wali Allah, kapanggih engke jaga di sorga jeung Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biberkati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah barik lana fi ahlina fi zurriyatina wa jarina wa qaryatina kampung Raja Kulon wa masjidina masjid Baitur Rahman
wa majlisina wa ribatina wa masjidina wa majlisina wa ribatina bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.